Dari amar ma'ruf nahi munkar mah teu disyaratkeun kudu jelema saleh. Ya. Mudah-mudahannya ieu nasihat ya lebat kana mana urang masing-masing. Di mana-mana aranjeun hatena bersih, tentu ieu nasihat teh asup kana hati aranjeun. Tapi di mana-mana hatena julid, tentu aranjeun amek ka kuring. Kowe kali pikir ku sararea. Keur naon ayeuna muludan keur naon rajaban. Ari anger gitu-gitu keneh mah. Oh, perubahan. Samemeh rajaban teh tara ngaji, geus rajaban anger tara ngaji. Naon saukur ditabeh hungkul ajengan teh. Geus gitu. Begitu bubar tina muludan, tina rajaban geus we. Edan deui gitu. Kenaon atuh sia monang ajengan. Urang monang ajengan teh ngara aya perubahan kana diri urang. Tapi urang di mana-mana teu maksakeun kana kahadean mah euy. Najan ayeuna muludan ka mana meuni. Teu rajaban di ditu dieu tuluy dibebeurit, tapi urang di mana-mana geus rajaban teu daek maksakeun kana ngaji mah nya moal daek-daek sia teh atuh. Saha nu resep kana ngaji? Paksakeun init kana pengajian. Sakedeung deui duniana teh angeusan.